awak sehat, dahar geus, sholat geus, aya urang memanfaatkeun sehat deui. Ya domba ada rabat susun teh. Ya, ayo urang nyar domba ya. Nyar doma ka mana, Pak? Ka itu tuh ka kampung sabeula ka lamur batu susun ayo ah. Ah, ji gue bapak sorangan lah, abila lulus. Lalu lulus kunaon ari silai? Keur puasa, Puasaan naon? hayang diajar we ieu teh mumpung ora kene. Puasaan naon? Moas hayang ieu teh ning naon jurus nurus bumi gitu, Pak. Jadi geus kolot mah tinggal makena. Astagfirullahaladzim. Boga anak-anakan. Boga anak-anakan diajakan usaha. Ai si lain muasaan naon, muasaan hayang nurus bumi. Rek jadi cacing hirup teh cacing nu bisa nurus bumi henteu riweuh. Hayang bisa ngapung, manuk bisa ngapung. Hayang bisa napak sancang lempang di laut, encang-encang lempang di cai bisa. Jelema mah anggar kudu diajar usaha. Ayeuna bubujangan boga pamajikan kudu dipiara, kudu diparabat. Jelema mah kudu bisa ngalah duit. Ayo kada nguasaan kitu patut diajakan usaha teh. Singkeun kana duit teh hamur, pangamenta loba. Menang dipupang.